Aing gara-gara si Kosim ceuli asa ngeheng kieu. Duh. Ngalikeun ke mapakan dilawan ku urang. Panggil si RT Kemet si Hansip si Umar ge. Dendam lawan ku urang. Si Kosim. Aduh, ceuli asa ngeheng kieu. Tuh, kan kebenaran eta cilingan. Wah, modal deui teh. Ada terus imat. Gampang temen juga hayam kitu itu nyatanya. Oh, palingan rek modal juga nama. Mulas. Kebenaran ku jairan ku batu. Dengan batu . Inyaan si goblok Pace. Awas ya Pace, ku aing ngebejakeun ka si Kosim. RT. Non sip. Kunaon sih ganu leles gitu? Eta sari nu ka bebek nur sip. Besok atuh ayeuna kurang apelan ya. Ulah ka diapelan nama tugas sulawe. Cetan. Siap. Kenapa si Hansip jeung si RT? Wah, jahilan kebenaran bawa payungna sangkeun. Saya nama payungan orang. Tempo payung dibawa ku si Pace. Goblok gue Bawa cek. Cek aman kan cek? Ayo. Aduh, teh. Gimana teh? Adi gladi kok. Naon teh? Di mana meni atoh kitu meni gembira katempona ge. Bieu terus ngajarin si Emas, si RT, si Hansip teh. Tinggal si Kosimeun can jalan kurang teh. Aya ngajarin ngarasakeun di pos kurang. Gandeng ieu kostuane ka si Kosim. Kumaha teh masalah mah jeung kenal teh kan hayang we ngajaran si Kosim. Hayang urang ieu kesek ku si Kosim teh. Da anger cek masing di kukumaha ge. Ujung-ujungna maneh nu beunang ku si Kosim. Bahaya masalah eleh menang yang penting mah urang. Ngajaran si Kosim. Geus lah teu kudu eta. Tendur api duiteun ya. Apal teu ieu naon? Muncang atuh naon kitu? Muncang. Lempo. Ku teh nu rek dijual murah lah ka Pace mah 150 we cek. Cang mayak emok ibu minggu ayeuna can mayar bingung. Ani mah amatuh 150 biasa di warung 500 perak. Beda tuh cek mah muncang tempo. Tapi halus temennya. Keur usum nu kieu teh muncang kieu teh cek. Iyalah. Sok cekelan heula. Tapi bisa dijual di 110 teh. Bisa cek. Kasih Hansip jual. Apalun si Hansip mah? Yuk. Tuh eta we salamardunya diasupkeun bisa diinya mah sakalian. Ieu emok per mingguna ge 200.000. Kurang 50 deui cek diinya mah lah. Anger tah tuh. Nyatu cek. Nuhun nya cenah. Ya lah. Ieu muncang lamun dijual leuwih 150. Ayo cek coba kasih Hansip we. Ya lah keun. Yang satunya teh nu rek ini teh nya. Ya. Saya emok. Teh. Itu benar gitu muncang teh. Payu dijual leuwih 150. Sabade moal. Katipu deui ieu teh nun. Yang ieu gitu. Belah. Beunang we si Pace katipu ku urang. Meuli muncang lama kur 15.000. Dijual lama kur 200.000. Wah asa mun warga kabeh kos si Pace beungareun urang. Bahagia tuh 50.000 kamu ayo menang rezeki mah. Cara ayo minjem ka emak ayo we ka imah. Minjem ka mama.
Nur mah kapok. Era mah banget Nur. Nganjem ka emak dibejakeun ka warga. Bapak pangijeng batur teh. Sok sarieun, sok sieun diinjem. Tah gitu Nur, aing nginjem ke emok teh taur karunya. Karena minjem mah ayo mah di udang. Nah, jadi teu nyambung kieu. Nya eta ge mah dibayar ngan wajar wae telat-telat mah. Nah bener gitu ulah yang hayo we yang disumang. Buat merebutan si Akemet ge yang disumang meneh mah. Nah, jadi kana dana sumbangan jeung aya cerita si RT. Bener ieu mah. Ngomong jeung dibonge mah aing rudet ah. Bener maneh teh bogoh ka si Akemet. Pantesan we alasanna teh sumbangan hayo. Ye si Akemet mah nu emak. Tek we mah lah. Lauk lagi mau begieun ka si RT Kemed mah. Lieur ngomong jeung dibonge ah. Awas ya Nur, nu si Akemet mah nu emak. Kamananya si Mami di teteangan teh eueuh. Ah, teangan deh ya ka ditu. Kieu Kopi. Ah, bede kopi. dulu Pak. Bede kopi, ah. Ya, si Mbak meni rajin kamari gehu. Terus jamu, ayeuna deui kopi. Ini ge imah geus nu jual teh, Pak. Apa sih mah aya wae. Maknya imah dijual. Kopi basah ke, Mbak. Singa apa nih kopi teh, Pak? Gege hebat tuh. Maknya digeger. Yuk, kita tekan. Sok, Mbak yuk. Lomba teuing bacaina, Mbak. Ah, mah loba protes. Da abdi mah bager ke mah ameh seubeuh minum kopina. Sok wae minum ku Mbak. Mbak, Makasih ya Pace. Ya, Pak. Masih jadi double ngeunahna ieu mah. Tukang dagang cangkul, untung patulungan ku geulisna. Mbak, isi pakai sangan lebar. Kosim, oi. Hilang orang bukan dendam kemari. Ya. Wah, kebeneran tuh ayah bajuna. Wah, wain bawa, sang-sangkeun. Jangkar bebel baju aing teh kehen. Pace. Ani awas ya aing pace. Mau siapa sih? Kasangkeun ke teh. Ini seuseum budak. Goblok si Pace ha. Tadi sang-sangkeun kieu baju aing. Kali weurah. Mam. Ka mana si Ganu Rosuki tuh? Neangan si Pace aing mana sarua urusan kieu naon? Sarua neangan si Pace. Tadi ya payung dibawa, disang-sangkeun diri. Ah, goblok bener si Pace. Geus aya ngomong teh si Pacena.
Ayo, Mang. Hup. Aya nama wang mencar, Hansip, maneh kali itu, maneh kemed, maneh kali itu, urang lempeng. Siap, Sim. Nah, mencar. Goblok si Pace nepi ka kieu na. Awas si Pace. Kemananya si apa cek teh tadi jangan teh tingkablah ditu di teh. Bayangkan yang ini jadi apa cek aku akan cium ini. Wah. Itu Mang Hansip. Mani keren gitu. Pakai seragam. Keren banget. Hei, Mbak, hei. Astagfirullahaladzim. Memang ngagetin Kenapa Mbak Ayu teh bengong gitu? Abi teh terpesona lihat ketampanannya si Amang Emang teh mah ganteng suka. Udah, nanti Mang Kosim ngadat. Ayu kan pacar Mang Kosim. Si Aa mah ini ngepitnah wae. Nggak, bukan pacarnya Mang Kosim. Mang Kosim mah ini loba ngegombal doang. Abinya nggak suka. Sukanya mah sama Aa. Aa Hansip. Ya udah tuh, kita jadian aja ya. Ayo tuh. Deal. Deal atuh. Rengkot. Manggilnya kumaha? Oh iya, manggil Yayang atau Inonya? Aa tuh, Yayang Hansip. Tah, kebeneran emang Kosim. Kamana, Mang? Nah, langsung mana teh nur, tengah aya aing keur rusuh kieu oge. Rusuh ari kamana atuh, Mang? Maknya neangan si Pace mah. Cicing layap ka dieu pieu. Amang terek ngangan si Pace, terus maneh kenaon ieu di dieu, pinjem duitnya maneh mah. Moal, Mang. Mang ulah amuk-amukan wae, Mang. Amang teh ngorak kene ulah gara-gara si Pace amang kalah jadi amuk-amukan. Amang teh kena kalah bikin ngolotan geura. Nya nur terus maneh keur naon di dieu? Keur main selot awan nur. Biasa Mang keur male muncang. Maneh mah anger teh kana selot kana moncang. Iya atuh Mang, ayeuna mah kan geus ulah Mang karitu teh loba ditarangkepan ku polisi. Nur mah geus sieun puguh si ditangkap ku polisi. Atuh tah kitu mah alus maneh aya eureun mah. Eta naon maneh ka pindah haluan kitu? Puguh Mang, dah henteu langsung eureun kan tege eureun sorangan lah. Nur kumaha maneh ieu ra mau ngalas Pace. Mang, Naon deui? buka duit 50.000 teh. Kana duit teh maneh mah. Lawan lagi film mah. Duit teh hayo bicara kermayar maneh mah. Yeuh Mang, cek Nur oge sakiana amang untuk boga mah geus teu boga kitu nu ulah kakak amang kan karep dia diomongkeun. Poho amang Nur, poho. Nur boga resep amang awet budak di ka di urang. Nur maaf. Sugan we atuh si Ayu beuki nempel ka amang. Amang kan kapas. Hitungan kapilu keluarkeun. Ya. Nanti kan? Ngerti. Tarik napas. 1, 2, 3 keluarkan. Hampura amang kaceplosan Nur. Tahu atuh aing kan gara gitu. Sudah nahan heula teuing. Sok deui Nur. Sok deui. Hitungan kapilu. Tarik deui. Turun atuh pas tadi. 1. Geuwat Nur sia teh geus eungap ye. Nur. Geuwat sia teh. Goblok si Nur. Ditinggalkeun.
Kelo sarua. Ah, Rudet nenek anjil mah hirup mah. Mama, minta duit. Mana teh itu? Datang-datang juga minta duit. Anak sama nih teh. Mami. Mami naon? Mana teh? Lihat tuh. Nyantir we atuh anak sini 11-12 karena duit nanti halarejo. Ai mana teh lalaki awewe? Lelaki tuh kan gaul. Duit mana teh? Sayang. Diam. Ya, bere duitnya tamatnya. Oh, cinta jadinya mana nya? Tolong! Tolong! Tomok bal. Tolong! Tolong! Oi, tolongan oi! Kasih oi! Tolong! Tolong! aya mah doh. Aing teh nyumput ka mana ya? Aya tangga. Aing kudu naik ya. Bau nama bau si Akemet dia teh. Gimana ini di mana? Bau nama Sadina tangkal. Turun Kita di dia. Ditungguan si aku dong mah. Sok. Turun. Oh, kajian kita sini dia. Nggak saya ditungguan Mana lah iya anu bisa yang si Pace kan aya laporan dia ka aing. Dia gawe mah aing. Hansip. Ayo mana gitu tah neangan si Pace kalakah jeung si Umbal mana teh. Ampun, Mang. Jadi meja kopi Hansip. Kali-kali Ay, mau galak-galak gitu. itu atuh yuk atuh pedah we kasih Hansip. Pangadamalkeun kopi ji. Atuh udah cuti. Masih cicing di dia mana hiji kan si Pace. Mumah ya, kewe ada gua namang. Besok kalau apa jadi yang kopina mau balik ke si Hansip gelap ya kalau cicing. Ini halus muncang teh. Gara-gara muncang menang orang duit 200.000. Jajan ini kebenaran ayat ini. Jadi, kita juga dulu lompatan wae. Nah, itu dulu lompatan. Tadi di teh norma aya. Panan teh malah mun kita sok nyumput. Mun sakirana eueuh di imah atau nyumput di imah tetangga berarti ngutekkeun teu nyekel duit gitu we. Nyangga satu aya naik mayar moal. Aing mah karek ge nyekel ieu teh duit teh. Geus kudu dikeun sabaraha. Coba meureunnya. Geus eta ka dia kabehanana mah cara lunas. Berarti ya. Geus ieu malah jang jajan urang. Namanya teh? Jika dia lamun kita lagi ulang nyumput nya. Ini kena 200.000 jadi salah lembar. Sip. Lancip aing kalau kayak si dia. Mana mana kalau nyengiran sip? Ngomong bajing. Aya bajing ngeuhuntuan sia teh. Ulah sok gitu kalancuk teh. Lancik sia nu pukul nama. Dia palingan teh atuh lancik aing nepi ka HS di dia aya maneh meureun kemen. Wah, Mang, tolongan Mang. Inah kena eta ye. Wing ek turun. Kira mana sip? Kira itu dia atuh dah.
Iya. Tadi dia ya. Ternyata dia sip lah. Saran dia daripada di situ. Mantan lagi si kemenan sip. Ayo siap Mang. Wes RT turun siap teh. Siap Mang. Parah tuh buat naik sejenak head. Kumaha mana teh yang si Pace teh kapan itu? Mang, jangan kumaha. Buka buru aya si Edo. Hansip mana sarwana di itu kapangi. Borboro sarua Mang. Geus tuturkeun urang eta mah. Ayo, Mang. Mah. Eta si Pace. Tewak. Teuing payung nanti. Wah, benar aja. Sip. Wah, ayo ampun banget. Ampun, Mang. Jangan tali, Hansip. Cekan. Cekalan. Eta, kemen. Mang. Mang, nyentuh, Mang. Cik namu tamang eta, Mang. Sok. Tek di talian. Jangan kalau san eta. Sakederan san eta. Mang, tuh, Mang. Cik. Lain, Mang. Sia teh. Bang, aku kumahakeun ieu euy. Kumaha ieu? Asupkeun. Sok asupkeun cokorna. Aku kumahakeun ieu euy. Ampun, Mang. Kumaha ieu, Mang? Aduh, Kak Hansip. Geuwat Hansip alungkeun. Lila. Sok teh, gede teh. Aduh. Panjangkeun. Ah. Kumaha ieu, Mang euy? Ceng, tengah bawa mau. Lah. Pagi juga telah mangu Mang euy. Cing, mang. Ampun Mang lah. Ceng. Kabok siapa cek? Lah, adikeun talikeun na. Geus nya. Sip. Oh, siap. Wah, iya euy, cing sia teh. Stop. Siap. Tuh, 2 3 tarik. Mang. Ganeng sia teh ke head. Mang. Cik siapa cek? Nah, ieu juga sayang tiuan kieu, Mang. Sok heureuyan. Oke teh ya. Ngomong cek. Ngomong sia. Sip, ampun sip. Siap cek. Apes deui euy. Aduh. Dah muter kieu euy. Poho anjing payung. Sip. Dulu sip. Dua tek baik tek nulungan sip. La ilaha illallah kanyokot payung. Apes deui. Aduh. Bisa channel. Bisa channel. Kita kompak lagi. Woi.